Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu deui sareng sim kuring Mang Oleh dina dongeng Sunda anu genah mernah tur tumanina. Dina danget ayeuna sim kuring bade ngadongengkeun hanca anu katunda dinten kamari anu jantan judul Ebod jago tanyakan episode 18. Mugia dongeng anu bade dipedangkeun ku sim kuring teh jantan panghibur kana kalbu oge pang bebenah kana mana kanu nunjuk ngarandapan kapusing sirah rit sirah lah lanongan kos kadon cigana mah nyeri waos eta teh tina nyeri waos. Yuk pamirsa supados teu nyangkolong teuing kana waktos hayu urang dangukeun saserengan kumaha jujungna ngeunaan Ebod jago tanyakan episode 18 teh. Yuk mangga. Ku sabab pedah ningali si Ebod teh ngadon nepakan batu ngadon ditepakan hungkul. Mang Suminta teh tuluy ngomong ka si Ebod. Jang lah, sing yakin ya simpana kieu mun amang bisa ujang ge yakin bisa gitulah. Ulah epes meir ulah pokoknya mah sing yakin ka Gusti Nu Maha Suci. Pusatkeun kekuatan tenaga lapisan teh kana leungeun ujang teh sok jang buru. Cek Mang Suminta ngomong kitu nate bari ngalinting bari nangtung bae ngalinting bako ngadenge guru Mang Suminta ngomong kos kitu teh sebot sih semangat tuh Pak, tapi bisa teu nya yakin teu nya yen manehna teh bakal bisa kos guruna. Tekung silila sebot teh nyobaan main teh mimiti pura-pura aja bismillah ngayakinkeun yen batu gede anu aya hareupeun main teh saukur bolu gitu teh. Sanes kitu sebot teh punta tuluy nempelkeun leungeunna kana batu tas dicampakeun diteken ku si Ebod teh tetep eta batu teh da bener nya meureun karena domeh ngamimitian mah da teu kumaha batu teh anger we teuas. Waduh Mang gagal ya aduh. Sok jangan atulah. Kalem. Ulah grogi. Sok. Sok ujang cobanya. Uang bade ka golodok deh ya. Bisi grogi ujang lagi dah. Jadi mah ditempukeun ku amang. Cek Mang Suminta tuluy ngaleos Mang Suminta teh ngarti domeh bisi muridna eraeun lamun ditempokeun ku manehna. Sanggeus Mang Suminta ngaleos sebot teh tuluy nampo leungeun anu katuhunan nu dipake rek dipake jurus tapak tenggar cadas teh bari ngagarentesna teh bisa tanya aduh kagak kurang tong nebekeun kang ngecewakeun Mang Suminta aduh tuas batu lagi kudu fokus ya mah nyalurkeun tenaga lapisan. Sebot
tuluy main teh nyoba deui aya nama nu kadua nama cobaan anu kadua nama leungeunna heula nu ditempelkeun kana batu cadas eta tas kitu saya buat peureum nangga doa ka Gusti nu Maha Suci nu Maha Agung nu Maha Ngawasa alam jagat raya ieu tuluy ngasugestikeun kana pikiran manehna yen batu anu dicampak ku manehna teh nu bakal dipake jang jurus tapak tenggar cadas teh saukur kueh bolu sanggeus kitu punta panon ebot teh krek anger sanggeus ditekeunkeun ngaluarkeun tanaga lapisan oge eta batu teh henteu kumaha anger we dina tangtunganna henteu sugan ngageser saeutik mah atawa hancur saeutik mah eta batu teh anggar we tuas keneh si boda antukna gugutrut sirah dumeh cobaan anu kaduana teh can bisa keneh can bisa ngabungahkeun kana hatena bener amitian cian namanya mah pedah ngamimitian udah cobaan tuh ya dulu ya dicobaan ku sebut coba tuh teh tuh karasa waktu teh geus nyareleng geus aya kana 5 jam sebut anger main teh tetep dina tangtunganna hareupeun batu cadas anu sakitu gede batu nage teu kumaha henteu sugan aya muruluk saeutik mah atawa ancur saeutik mah atawa dewa saeutik mah henteu teu nepikeun ka kitu masih keneh teu aya nu robah tina waraga batu eta teh mahanya iya mah setelah balik orang can saat lohor ya antuk nama saya buat teh ngaleos heula maena teh ngaleos kaburuan imah guruna Mang Suminta dumeh manehna acan salat lohor can salat katempo dina golodok teh Mang Suminta keur adaweung bari biasa ngenyot bako Mang ampora Mang atan kene sukses nya biasa murid amatiran malah Mang kieu keneh Mang masih can saloyo jeung harepan Mang ceuk si hebot mah teh ngomong kitu teh bari kegaro pipi garo-garo teu ateu si hebot teh Mang Suminta nu ngadenge si hebot ngomong kos kitu ngupahan ka muridna bari ngomong kieu kalem atuh jang lah sok pasti yakin lah Mang mah poe ayeuna bisa ujang teh bisa tanyangking eta teh kalem jam kalem sok atuh anu ujang rek mana cek Mang Suminta malik nanya ke si hebot ya Mang nyering netepan Mang nyering kajamban Mang tacan lohor ya cek si hebot bari semua era gitu teh da jam geus nunjukkeun jam 2 beurang sedengkeun manehna can salat lohor ngadenge si hebot ngomong gitu Mang Suminta ngomong
Nyesok itu buru jang. Buru ah. Sekarang ini geus tereh kasar tah. Sok jang, buru. Sok kapipir. Bisa sada, sok. Cek Mang Suminta baring nyampaikan kita kapipiran ada zaman misah tuh di Mang Suminta mah di luar. Oh nyamang mang non mang ngaleos ya sanggeus ngomong gitu teh saya buat teh ngaleos main teh biasa tadi teh ginian pemirsa main teh rek natepan lohor heula. Singkat cerita saya buat teh tas beres salat lohor tekung saya buat teh ente teh nyamperkeun deui ka Mang Suminta manehna langsung kana hareupeun batu tadas nu tadi nu aya di pipir imah Mang Suminta. Saya buat ngegerantos na hatena. Ayeuna orang kudu bisa ya. Kudu bisa ngabungakeun hate mah ku urang ya. Mudah-mudahan ya coba nu ka ieu ya nu ka sekian kalina ieu lah. Nu geus ratusan kalina ieu orang sukses ya. Tekung saya buat teh meremkeun deui panonna tuluy kunyam-kunyam pabacaan sanggeus kitu mainna sholawat tas kitu mainna teh beuntakeun panonna tuluy ditempelkeun leungeunna teh nu katuhu kana batu cadas. Tas gitu dik duar eta mah batu cadas anu hareupeun si Ebod ayeuna teh hancur ku tapak ku ilmu tapak tenggar cadas anu geus diberekeun ku guruna Mang Suminta. Mang Suminta nuker ayeuna golodog teh mainna ruas dumeh eta sorana teh ngabledagna teh lumayan tari deukeun ka lin bako teh anu keur dikenyoten bukan ka lagrag eta mah pamirsa. Sanggeus ngadenge kitu Mang Suminta teh nyamperkeun ka pipir imah bisi kumaha ka muridna aya barang breh teh katempo batu cadas anu aya di hareupeun si Ebod teh tas hancur aya kana ratusan duka ribuan belahan. Si Ebod anu tas sukses ngalakukeun naon anu tas diwuruk ku guruna katempo ku Mang Suminta teh rada ngahulung rawas oge sih cigana teh. Dina percobaan anu kasakian kalina teh geuningan sukses jeung leuwih dahsyat tiwatan anu tas dicontohkeun ku Mang Suminta. Pamirsa waktosna Sep cag urang tunah heula ngeunaan si Ebod dinten ayeuna nya pamirsa enjing urang tepang dangu deui dina Ebod jago tanyakan anu salajengna. Para subscriber tong hilap share like komen oke kan watacan subscribe mangga tombol loncengna tong hilap subscribe oge nya. Pamirsa mugia dongeng anu tadi terus dipidangkeun ku simkuring teh janten panghibur kana kalbu oge pang babedah kana mana kanu nuju ngaranapan kapusing sirah tadi kan ku abdi diwartosan oge tong hilap ngaleutos kadon pami di pusing sirah teh
beda nyari waos. Yuk ah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.